Kebenaran sih udah ya. Udah. Punten pangnyawarankeun Teh Ika abi aya peryogi pokona mah. Kumaha? Pangnyawarankeun ka Teh Ika anu di itu tuh, anu di blok itu. Abi aya peryogi. Nya antosan teh. Masa denge meureunana. Make film teh ampun. Teteh ye. Hah? Deui. Naon eta? Hai teteh. Ruas. Naon? Si Kang Yadi teh keur diange ieu teh istrika teh. Lain teteh teu gaduh istrika, tingali bari butut kieu Gusti nu Agung. Ieu teh nu saha ieu nu saha? Tah abi teh Kang Ayadi saur teh Ajeng namut istrika, tah ieu tingali keur haneut keneh teh. Keur dipake teh teu gaduh istrika Gusti nu Agung mending ngerakeun si teh teu gaduh istrika. Cek abi teh pangnyahurankeun Teh Ika. Abi rek nitah masak isuk. Teh Ika lain istrika. Nya mohon istrika. Teteh Teh Ika. Teteh besok mah meuli gara di online gena murah istrika Gusti nu Agung si teteh mending ngerakeun abi dicarekan payadi keur dipake teteh. Ieu balikeun deui yang balikeun deui. Ah sok anger salah dedengena teh heran batur mah pangnyahurankeun Teh Ika aya peryogi lain istrika pa oge. Ah mah bener ieu mah kudu dibalikeun deui ka itu ah.